Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Bianca Syakira Ajahra di kelas 12 Akatilu. Di dieu abdi bade mempersembahkan pancen bahasa Sunda nyaeta video monolog ngeunaan ibadah saum sareng Idul Fitri dina suasana pandemi. Poe Salasa 13 April 2002 hiji, Menteri Agama Indonesia ngumumkeun dinten eta teh mangrupakeun awal ibadah saum nu dilaksanakeun ku kaum muslim tiap nagara sataun sakali. Saum salah sahiji rukun Islam nu wajib dilaksanakeun tiap umat muslim salaku salah sahiji bentuk ibadah dinu bulan suci Ramadan. Tapi aya nu beda dinu pelaksanaan bulan Ramadan tahun ayeuna. Leuwih spesial sabab benten ti saum sateu acana. Ayeuna mah bulan Ramadan jilid kadua dinu suasana pandemi kusabab ayana virus COVID-19 atawa virus corona di Indonesia. Biasana hal identik dinu bulan Ramadan pas ngajalankeun ibadah saum aya 3 hal. Nyaeta ngabuburit, bukber, sareng taraweh berjamaah di masjid. Tapi kusabab dinu tahun 2020 jeung 2002 hiji di tiap negara terutama di Indonesia keur menghadapi pandemi virus COVID-19. Kusabab eta 3 hal nu jadi kebiasaan di bulan Ramadan teh sesah dilaksanakeun kusabab pandemi teh. Dinu pelaksanaan taraweh tiasa dilakukeun di daerah anu penyebaran COVID-na nu tos turun. Sareng pas pelaksanaan taraweh berjamaah di masjid kudu tetep merhatikeun protokol kesehatan nu dianjurkeun pamerintahan. Kusabab kondisi pandemi ayeuna jadi hese bade kumpul atanapi silaturahmi sareng kulawarga besar, tatangga, atanapi rerencangan. Komo kamari dinu barita di TV ngabejaan tahun ayeuna ge aya larangan mudik. Jadi jalmi anu boga lembur teu tiasa indit manggihan sanak kulawarga besarna. Pamarintah ngahimbau larangan ieu kusabab meh teu aya paningkatan virus COVID di Indonesia. Nu tadina tiasa mudik ka kampung halaman silaturahmi sareng kulawarga besar di lembur jadi teu tiasa kusabab pandemi ieu. Salat Id jamaah ge teu tiasa dilakukeun raramean kusabab ayana virus COVID-19 ieu. Kusabab virus ieu jalmi-jalmi teu tiasa ngarumpul sararea babarengan bisi aya nu nularakeun virus COVID-19 ieu. Biasana ge tempat kuburan teh sok rame jalmi nu bade ziarah ka sanak kaluarga nu tos kantun. Dinu suasana Idul Fitri ge ayeuna mah sagala dibatas, teu tiasa leluasa jiga tahun-tahun kamari. Ayeuna teh tahun kadua arurang sadayana ngajalankeun saum sareng Idul Fitri dinu kayaan pandemi ieu. Tahun ayeuna ge kuring sareng keluarga kuring teu tiasa mudik ka lembur, teu tiasa ziarah ka makam nini aki di lembur, teu tiasa raramean kumpul sareng silaturahmi jeung kaluarga besar, tatangga, sareng rerencangan di lembur. Ibadah saum tahun ayeuna ge karasa sepi, komo engke pas hari raya Idul Fitri, moal bisa mendakan keluarga jauh. Di tahun ayeuna ibadah saum nu kuduna leuwih ekstra sabar. Loba hal anu teu tiasa dilaksanakeun, tapi arurang kudu tetep sumangat ngalaksanakeun ibadah saum supados kenging berkah bulan Ramadana. Sareng teras tetep ngadoa salalu ka Gusti Allah supados pandemi teh geura beres janten kahirupan urang sadaya bisa balik normal deui, bisa kumpul sareng keluarga besar, bisa kumpul sareng rerencangan,
bisa aramean deui jiga tahun-tahun sataasana. Sakitu wae monolog nu tiasa abdi sampekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.